Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang disareng Ibu Mona dina pangajaran basa Sunda. Carpon teh singgetan tina carita pondok. Sakapeung sok aya nu nyebut tadok. Istilah carpon dina sastra Sunda sarua hartina jeung short story dina sastra Inggris atawa cerpen cerita pendek dina sastra Indonesia. Carpon teh nyaeta karya sastra anu direka dina basa lancaran atawa prosa kalawan ukurana pondok jeung kaasup karya sampeuran. Rea nu nyebutkeun yen carpon mah karya nu populer jeung pikaresepeun lantaran eusina rea nyaritakeun kahirupan sapopoe. Dicaritakeun kalawan basa jan, ringkes jeung matak ngirut nu macana. Disebut pondok teh luyu jeung wangun caritana anu kaitung pondok. Henteu rea nu dicaritakeun, biasana ngan saepisode. Tokohna oge teu rea, nyuser kana hiji nepi ka 2 kajadian. Galurna basajan henteu ngaran cabang, henteu loba pindah-pindah latar, sarta ngabogaan tema jeung amanat anu hayang ditepikeun ku pangarangna. Ukurana pondok teh sabenerna mah relatif. Aya sababaraha carpon anu kaitung panjang. Upamana carpon anu judulna Amanat Dina Napas Panungtungan karya M. Rustandi Kartakusuma. Tapi umumna mah pondok antara 5 nepi ka 10 kaca upama dina majalah. Malah dina koran mah ngan sakaca. Dibacana ge sakali tamat antara 10 nepi ka 15 menit. Carpon disebut karya sastra sampeuran teh lantaran pangaruh karya deungeun nyaeta ti Walanda atawa Eropa. Harita istilah carpon acan tetela masih disaruakeun jeung dongeng. Tapi beda jeung dongeng nu caritana pamohalan, teu kapaluruh nu ngarangna atawa anonim, jeung sumebarna secara lisan. Carpon mah caritana direka siga nu enya-enya kajadian, aya nu ngarangna jeung sumebar sacara tinulis. Carpon teh eusina biasana teu leupas tina ajan atikan jeung moral atawa karakter pikeun pieuteungeun atawa tuladeun nu maca. Kulantaran kitu, najan carpon teh sifatna fiksi atawa fiktif, tapi tetep jalan caritana kudu nyindekel kana kahirupan sapopoe anu kaharti ku akal, henteu pamohalan saperti dongeng. Kukituna bisa dicindekeun yen carpon teh mibanda sawatara ciri. Di antarana wae wangun karanganana pondok, sifat caritana naratif jeung fiktif, eusina kaharti ku akal atawa realistis, biasana nyaritakeun hiji kajadian, henteu kompleks saperti carita dina novel, jumlah tokohna kawatesanan, henteu rea kawas dina novel, jeung eusi caritana nu nguwuhkeun sikap anu positif kanu maca ku cara leubeut atawa mundel ku ajen atikan, moral, jeung karakter pikeun pieuteungeun atawa tuladeun nu maca. Mimiti sumebarna dina sastra Sunda, basa aya carpon anu dimuat dina majalah Parahyangan tahun 1820. Dina tahun 1830 medal buku kumpulan carpon munggaran anu judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Ti tahun 1830 tug nepi ka kiwari, carpon teh loba dimuat dina majalah jeung koran. Aya oge anu geus dibukukeun. Buku-buku kumpulan carpon diantarana wae to throw my hands up in the air. So there, I'm kinda older than I was when I rebelled without a care. So there, we live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run free. Living in ruins of a palace within my dreams. nepi ka kiwari, carpon terus ditarulis.
boh kuno pangarang senior, boh pangarang ora. Unggal tahun ge medal buku kumpulan carpon. Rupa-rupa hadiah sastra ge dipasrahkeun pikeun pangarang carpon pinunjul. Di antarana hadiah sastra rancage pikeun buku sastra Sunda piunggul nu mayang dipasrahkeun unggal tahun. Ieu sababaraha pangarang jeung buku kumpulan carpona nu kungsi dileler hadiah sastra rancage. Now bring my boys in, their skin and craters like the moon. The moon we love like a brother, while he glows through the room. Dancing around the lies we tell, dancing around big eyes as well. Even the comatose, they don't dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run free. Living in ruins of the palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. So all the cups got broke, shards beneath our feet, but it wasn't my fault. And everyone's competing for Tah sakitu rupina pedaran carpon bagian hiji. Tepang deui dina pangajaran carpon bagian 2 dina pangajaran anu salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.